ngaran sim kuring teh nu katelah mah Bayu. Kuring asli orang Bandung. Kuring bakal ngaguar pengalaman jeung jadi babaturan sim kuring nyaeta nu ngaranna si Diki. Sebuah jadi YouTuber. Ya kuring jadi YouTuber teh lumayan geus rada lila. Lantaran kuring harita teh pas kerja digawe. Nya nu dimaksud teu digawe sote dampak tina corona. Tapi sanajan keur musim kayaan corona ge kuring teu eureun pikeun berkarya. Malah kuring ge salah sahiji YouTuber anu sok nyen konten pergaiban. Nya kuring sok upload di tempat angker jeung nu jadi babaturan kuring nyaeta si Diki teh. Hiji wanci anu bestari atau kuring kayaan keur di imah. Malah posisina kuring keur dihareupeun imah harita. Kuring kadatangan nu jadi babaturan nyaeta ku si Diki. Aduh, udah wae keur santai wae mana keur ngopi. Ki, kamana ya? Bakari kade. Terus di mana ai si lain? Urang aja ka dieu. Mana yang geus saminggu ieu teu nyen konten kumaha urang ieu. Heula ieu kumaha ieu urang teh keur ngarasa bingung nya. Nyen konten naon da masalahna? Tempat-tempat angker pan geus. Mana teu nyaun. Ya terus kudu kumaha atuh? Ayeuna mah nu keur booming mah ulah nu ngupload tempat angker wae atuh maneh. Ya mana boga ide naon bikin nyen konten. Kieu we nama urang cuangna nganu paeh. Tangke di mana geus ieu cuangna dina kuburan urang tunaan HP jadi ami nyaho pembuktian siksa kubur teh nu kumaha. Pasti geura rame. Maksudna kumaha aya urang teu ngarti. Maksudna mah gitu. Jadi orang tanam HP, orang rekam kayaan di jero kuburan teh kumaha gitu maksudna mah. Aduh, tapi cigana mah rada repot atuh aya kitu mah. Repot kumaha atuh aya si lain. Kapan urang mah nyen sok konten teh jangan pembuktian bahwa siksa alam kubur teh bener aya. Tak kurang orang rekam. Tapi alus oge ide maneh. Kan sayangna kieu. Aya pembuktian kitu kudu aya nu paehna atuh. Tapi nya kumaha tuh? Kieu we atuh. Racun we bapa maneh, pan teh bisa paeh. Rekam ku maneh. Adik mana tuh ke bapak orang ay mah kos nu gelo tuh. Cali urang maneh mah. Ya eta kan cuman saran ti urang ay maneh. Wah, kos nu urang maneh mah. Ya ai urang sih siap-siap bae. Sanajan konten kumaha bae oge nyaeta menarik oge sih pembuktian siksa alam kubur. Ya sugan we tuh meledak. Ingin konten gitu mah. Ya aduh. Tak kurang mana di bejaan gitu cong nyen konten gitu we yuk. Ya siap. Mantap kopi. Aduh, eta bibir jeding meni acai gitu kena kopi. Aing mah banyak gitu unggul gitu mah. Wah, cautik atuh kopina. Jangan satu orang baikalanya sok we pikirkeun kumaha tah kumaha lamun kontenna urang nyen pembuktian siksa kubur we. Ya heulah ke orang dipikirkeun. Lah santeuna kan kudu aya nu paehna heula ieu maneh. Siap. Ditunggu lah kabarna urang balik kalanya. Apar euy cendahar. Oh, maneh cendahar? Gua cenah tuh. Padahal mah mun dahar di dieu we dia mah urang. Wah, ya naon kitu deungeuna? Biasa we ceu uyah. Oh, jadi gue itu buke lain ucing aja urang. Bisi arek mah tuh aya di mah urang jeung ceu uyah. Oh, dahar ada yang deui. Geus baliknya. Siap. Horeng kedatangan babaturan simkuring teh nyaeta ngabicarakeun anu dimaksud nyapikeun nyen konten deui kulantaran kuring teh geus loba tempat
angker anu pernah diupload ku kuring di jen konten. Barang geus kitu atuh nu jadi babaturan ge nyaeta si Diki teh nyarankeun nyen konten pembuktian siksa kubur. Tilu poe sanggeus kedatangan babaturan sumkuring atunya naha kuring ge bet menang kabar. Malah eta kabar teh di bapak sumkuring nyaeta aya salah sahiji tetangga sumkuring anu maot. Atuh kuring ngedenge berita samodel kitu mah kuring ngarasa atoh kulantaran kuring teh rek nyieun pembuktian siksa alam kubur. Nya buka benaranna deui na teh eta nu maot teh jelmana kasub jelema preman di kampung kuring. Barang geus kitu atuh kuring ge ngilu jeung nu jadi bapak kuring nyaeta ka pemakaman Kang Manto. Eta teh salah sahiji preman anu aya di lembur kuring. Rek mana Pak? Ye, imanya teh nyaho gitu. Aya naon? Rek ngalayan bapak teh. Aya nu maot, saha kitu nu maot? Eta, si Manto. Oh, kunaon? Perdosis cenah mah. Jadi we pae. Tapi da berhubung ayeuna kerarek dikaleuweungkeun atuh nya meureun bapak mah mungkin ka imahna paling langsung we kaleuweung. Milu atuh urang Pak. Hayu, ek milu mah. Geus ngadenge samodel kitu cek bapak kuring atuh sim kuring ge tuluy we milu. Eta nganter jenazah Kang Manto ka pemakaman. Kuring ngarasa atoh kulantaran aya salah sahiji tetangga kuring anu maot. Malah cek pikir kuring bakal jadi kieu menyen konten teh nyaeta nyen konten pembuktian siksa alam kubur. Singkat cerita atuh kuring tepi ka makam. Memang kenyataanana eta Kang Manto teh ku kuring ketempona pas dikuburkeun teh bet pinuh ku getih dina poehna teh. Kuring ge angger ngarasa merinding jeung ngarasa teu nyangka. Da kuring percaya mah kulantaran Kang Manto mah jagoan nya nu dimaksud manehna mah boga pangabisa mantak jadi preman sote. Tapi nganaha angger weh aing geus kuduna mah maot. Sarengsena ti pemakaman atuh sim kuring ge baralik jeung warga nu lainna. Malah kayanana teh harita geus urit. Nya kurang leuwih jam 4 purit. Atuh nu antuk nama kuring ge tuluy weh ka imah. Tuluy mandi sagala. Atuh sim kuring ge tuluy weh sarengsena mandi teh nelpon anu jadi babaturan sim kuring nyaeta ka si Diki teh. Kuring nyaritakeun bahwa salah sahiji tetangga kuring teh aya nu maot nya nu antuk nama kuring ge jeung si Diki teh nyen perjanjian jam 8 urang mangkat ke pemakaman Kang Manto. Singkat cerita atuh jam 8 peuting ge tepi malah sabuat kuring keur di imah nu jadi babaturan ge si Diki datang ka sim kuring. Assalamualaikum. Yuk, Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki kumaha? Eta mah kumaha nyen kon ndarek wae. Cenah aya nu paeh tetangga maneh. Heueuh bener aya. Eta anu disebut Manto teh Kang Manto. Eta nu sok di parapatan lain. Heueuh. Bagus aya kitu mah. Urang mah heula pernah dipalak ku si eta teh. Urang nyen konten kieu. Pasti eta disiksa eta jama. Hus, piraku. Atuh mana dalam dunia nageran tukang mabok gitu. Ya heueuh sih. Kumaha, pada siap ya kamera itu ya nak. Enggeus. Ya tuh orang mangkat.
barang datang babaturan kuring atau simpul itu lewe marangkat malah kaya anake kuring lalempang harita teh pikeun menuju ka pemakaman. Ai mana eta mawa naon? Urang ieu pan mawa pacul meureun ke jeung digali. Teh urang kamerana cong rekam HP-na engke di dinya cong kubur. Tapi mah rusak HP. Ngemoal atuh maneh. Eta pacul aduh ai mana ieu pacul bet pondok kieu anjir. Nah gitu. Tuh ieu mah pacul paragi ngaduk waduk ai mana. Waduk tai kieu mah pacul pondok kieu mah meni buntet kieu. Waduh orang bukan anu kieu nu penting mah deui maneh. Ya tapi pan orang ada ieu pacul teu kamanesan pisan ih. Lakun bae geus ulah loba omong. Ayo lempang we. Sapanjang jalan kuring ngobrol ngaleng ngidul jeung nu jadi babaturan. Nya teu lagi kuring tuluy we nepi ka eta pemakaman. Barang kuring geus nepi ka pemakaman atuh memang kayanana teh meuni sunyi. Malah dibarengan ku hujan anu rintik-rintik. Beuki karasa pisan ku kuring hawa tiris jeung hawa sieun oge. Bet hujan iya Unya aduh masieun tapi orang rada keeuh urang geus bae rada sieun pedah udah kumaha tuh demi konten nama nya nu antuk nama kuring ge tuluy we nyiuhan heula nya kuring nyiuhan teh di salah sahiji saung tapi saung eta teh tempat panundaan keranda. Barang kuring keur nyiuhan kitu atunya naha bet kuring ka ambeuk jika aya bau hitut malah bau lagi mantak nyul ambeuk ku kuring. Ai mana hitut nuhun gitu nah bet meuli bau-bau teuing ieu di dieu siga bau hitut. Urang teu bau hitut cikan tapi henteu bau hitut. Boboh tina sungut maneh eta. Urang sungut geus gosok gigi sagala ieu maneh. Tapi nabet bau hitutnya. Geus cicing ulah loba umba-amba teuing. Teu lila atuh hujan ge raat. Nya nu antuk nama kuring tuluy we ka tempat kuburan Kang Manto. Waduh, ieu mah kuburan teh uteuh keneh. Ya heuh atuh ai mana pan tadi beurang di kuburna ge. Oh iya teh malam pertama nanya. Heueuh. Aduh. Iya. Yok atuh kuat. Gua gali. Mana paculna? Geus kitu atuh simkuring ge buru-buru we ngagali. Nya teu dimaksud arek nganukeun kamera sakaligus arek ngarekam eta kaayaan di jero alam kubur. Ya sok kumaha jerona sok we sing rada jero heula atuh. Ain maneh nah bet kalah nangtung cicing wae. Pan urang mah boga ide. Maneh sok nu ngagawean. Aduh. Repot kieu mah atuh. Kuring tuluy we ngagali. Barang kuring keur ngagali kitu atunya naha bet nu jadi babaturan sim kuring teh. Bebeja ka kuring bahwa arek ngompol heula. Urang kihnya kudung. Kamana maneh? Kih ulah atuh sakudung ieu urang geus teu tahan. Jung atuh. Geus kitu atuh sim kuring ge ditinggalkeun kudu jadi babaturan kulantaran babaturan kuring teh karasa hayang kahampangan. Kuring tungkul terus pikeun tengah gali kuburan Kang Manto. Barang kuring keur anteng-anteng kitu atunya naha kuring bet kareuaskeun kulantaran sabuat sim kuring ngagali bet aya nu ngajanteng hareupeun sim kuring. Barang kuring digongong nya naha eta nu ngajanteng teh bet susuk pocong anu mantak dikasieuna. Malah katempona ku kuring eta pocong teh
molotot bari jeung kaayana beungeutna tapi nu ku getih barang disidik-sidik eta teh nya bet pocongna Kang Manto atuh kuring panik nempo kaayaan sabada kitu mah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Woi, subhanallah. Subhanallah. Wah, Kang Manto jadi pocong dulu kuring lompat nggak ada dapat tempatan malah jadi babaturan ge sedikit teh ditinggalkan ku kuring barang kuring ke lompat gitu nyana bet aya sosok Sunda bolong anu muda kesing kuring beri jeung seuri nu nyikik atuh nu antuk nama kuring dikepung ku eta dua beki kuring lompat separan banget ketinggalan eta tempat ya nu atuk nama kuring ge kalah we balik saenggeus meunang kejadian sabada kitu mah. Singkat cerita atuh kuring ge kaayanana geus ganti poe malah kuring keur ngopi di hareupeun imah ukuran jam 6 isuk-isuk sabari kuring ngalamun ngabayangkeun di alaman kusum kuring ti peuting barang keur kitu atuh kuring ge ngagerentos alah kumaha si babaturan urang peuting ditinggalkeun ku urang sidiki cek pikir kuring sabari kuring inget-inget kejadian ti peuting sabuat kuring keur kitu atuh nyanaha bet nu jadi babaturan jeung kuring ge jebul nyaeta sidiki teh sabari manehna teh mawa pacul sagala malah kaayaan bajuna ge laledok. Woi Bayu Ai mana tas di mana? oh marina betis di dieu wae anjir ku urang teh di tangan. Naon ai maneh? Aduh lain penting mana ngagali barang yang urang. Naon ai maneh? Kapan urang mah balik? Penting teh kulantaran urang teh penting sabuat kieu ngagali teh diganggu ku pocong jeung ku kuntilanak. Alah, eta kuntilanak teh ngarangkep jadi sundel bolong. Oh eta jurig teh teu boga pamadegan sakadang kuntilanak sakadang sundel bolong. Ya justru eta urang ge, tapi urang nu jelas balik teh tempat tempatan. Ai mana tes di mana? Urang terus di makam, urang kasarean di ditu bari maturan maneh. Da ku urang ka tempatna maneh teh keur ngagali. Tapi aya anehna maneh bet ditanya ku urang cicing wae. Hah? Urang mah da balik penting ge. Terus atuh penting di baturan ku urang. Teuing atuh maneh da urang mah balik. Terus konten kumaha? Teu jadi konten mah kapan sidik urang lagi balik. Nah maneh bet sakara balik ayeuna. Aduh, berarti penting di batu ku urang teh badan membedi bae gitu mah. Bisa jadi. Hihihi. Barang menjadi babaturan nyaritakeun samoda gitu atau kuring ngajengkok duaan. Kulantaran kuring mah penting teh balik. Teu neruskeun ngagali